Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Rofif Numan Nurobani ti kelas 12 T3. Di dieu abdi bade nyarioskeun ngeunaan Batagor. Batagor mangrupikeun kadaharan khas ti Bandung. Batagor sarimbak jeung pangsit goreng. Batagor sorangan singkatan tina bakso tahu goreng. Cara nyieun batagor dina dasarna mangrupa tahu lemes tuluy dieusi adonan anu biasana dijieun tina tenggiri jeung tepung tapioka. Saterusna bentukna siga bola tuluy digoreng dina minyak panas nepi ka asap. Tapi ayeuna mah lain ngan ukur tenggiri. Cara nyieun batagor bisa diganti ku tuna, tenggiri, jeung udang minangka varian rasa. Batagor disuguhkeun sambel kacang. Pikeun nyieun sambel kacang, bahan anu diperlukeun nyaeta kacang, tumbuk, cabe, bawang bodas, gula, uyah, kecap, jeung jeruk nipis. Dina proses pembuatanna mimitina bawang bodas jeung cabe ditumis nepi ka sengit. Teras tumis di luhur ditumbuk sareng ditambihan uyah, gula, kacang taneuh sareng cai anu cekap teras ditumbuk dugi ka tingkat kandel anu dipika hoyong. Batagor miboga tekstur kenyal, padat, jeung ngeunah. Tapi dina penampilanna produk ka konsumen anu ngajual ieu nempatkeun batagor dina tampilan karanjang. Sedengkeun di restoran batagor dilayanan langsung dina piring sareng ditaburkeun saos kacang. Batagor mangrupikeun jajanan sisi jalan sanes janten tuangan utama. Salian ti rasa batagor anu khas, ngeunah jeung ngeunah, harga batagor sorangan digolongkeun jeung bisa dihontal ku sakumna golongan. Menu pangronjong pikeun batagor biasana sambel kacang, kecap manis, sambel cabe, jeung jeruk nipis minangka pelengkap. Batagor mangrupikeun jajanan anu populer di Indonesia. Kadang padagang siomay oge ngajual batagor. Nalika pangsit dikukus, batagor goreng. Lamun pangsitna dipiring bentukna batagorna buleut siga bakso. Batagor bisa dipanggih di padagang kaki lima atawa warung. Aya sababaraha variasi batagor. Di antarana kuah batagor jeung pangsit di batagor. Di zaman kiwari jajanan batagor lain ngan bisa dijual ku jalan-jalan atawa mukalapak di sisi jalan. Tapi jajanan anu hiji ieu oge dijual pisan di kafe bahkan di restoran anu terkenal. Pamasaran anu dilakukeun pikeun batagor ayeuna urang tiasa ngajual online atanapi offline. Cara online tiasa ngajentenkeun toko-toko panjualan batagor ieu sumebar langkung lega sabab tiasa ngahontal ka sakumna daerah Indonesia. Upami penjualan online sorangan parantos sumebar, maka urang tiasa muka cabang bisnis di daerah sanes ku jalan ngajual offline. Batagor dianggep leuwih salaku snack. Lain hidangan utama, gizi batagor sorangan lumayan loba. Salah sahiji bahan anu biasa dipake pikeun nyieunna nyaeta tenggiri. Makerel ngandung protein sareng omega 3. Sae pikeun nurunkeun tekanan darah tinggi sareng ngajaga kasehatan jantung. Sakitu wae ti abdi, kurang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.